Arjuna kadiekeun eta keris anu dina cangkeng naon keris kaula anu dina cangkeng asup kana warang kana keris anu diseren ku anjeun ieu mah keris kaula Pancaruta nu kaula Pancaroba bae luncat aing ngaran anjeun saha ngaran kaula Dewa Janaka wawanianan dik ngarebut kana keris batur nu kaula dik dibikeun mah urang pada ngajajal Karijaya amun kaula geus teter gelut jeung anjeun nya opte teuing bujeng hingga keris pakaian kaula jimat-jimat kaula nu aya jiwa kaula tok Arjuna coba ya Arjuna Dewa Janaka asup ngabaju miraga sukma kana salirana Arjuna di waktu sarita Arjuna kagungan keris pusaka Pancaroba kagungan nana Dewa Janaka di waktu sarita Arjuna jenengan nana kagungan rangkepan nyata Raden Janaka Kakang Semar iya nu ulah boga ngaran Janaka wayana kasanggupan ku geus manunggalna eta Dewa Janaka Bagja cu iya pun lancek juga bakal kasupan arwah kuntianak juga mudah nanti si daing mudah kasupan uling ayo uling tenaun belu celian lain kasupan uling goblok naon sih kasupan naon reng kasupan hap-hap nya Arjuna teras lumampah barang ninggal kapalih ti wetan aya satria anu nuju cinupduk jenenganana Dewa Suryalaga nuju nuan pangango ajimah cahayana gilang gumilan utaya papat taun lajeng disamperkeun ku Arjuna data nira ngademan ewu pagulingan data nira ngademan ewu pagulingan Janaka ingkang prapta saha awak maneh satria kula ngaran Janaka ay anjeun teh keur naon saha ngaran anjeun ngaran kaula Dewa Suryalaga keur naon ieu teh nu nuju tapa milari nomor panginten islain kaula teh ieu teh keur nuan pakaian anehna ieu pakaian lamun dipake ku kaula sok ararateu teh geuningan disebutna pakaian naon ieu rupa-rupa pakaian gelung sinupit urang kan kasongga ing paba kancing gelung kencana rineka emas sinanding sin janggring siwayang paning secin dewilis lancingan cine biru rineka uncal wasra uncal kencana gelang kanan tinutut cinawi lan cinanom puring kroncong supaja kampus sutra jinga tinulis jeung ieu beritan pusaka senjata cakra biasa lamun dipecakan ku kaula oh sae nya lamun ku kaula dipecakan teu ararateu kumaha nya rupana ieu teh milik salira ini Janaka ngaran teh kapinu Kang mangga cobian kumaha geuni ieu teh teu ararateu teu sing teu naon-naon genah karasana kadiekeun Janaka teu bisa nu kaula kapan tadi janji kumaha Janaka urang para si rebutan umur hayang nyaho coba Dewa Suryalaga asup ngabaju miraga sukma tiwangkid karita Arjuna kagungan pangango linukung kalayan jenengan Raden Suryalaga
lajeng Arjuna lumampah deui ti eta tempat. Barang ninggal ka Paiti kulon ayah hiji jalma nuju nyepretan kuda jenenganna Dewa Soparta. Ari eta kuda lamun dipecahkan sok kajerete malahan sok ngaragrageun anu tumpak. Nuju naon salira ieu teh kaula teh keur ngawarah kuda tapi can bener-bener lamun ditumpahkan sok ngajerete. Saha ngaran anjeun? Kula ngaran Arjuna atawa Suryalaga atawa Janaka. Dupi salira ngaran kaula teh Soparta. Biasa upami dicobian ku kaula mangga teh teuing upami seug hidang mah ku salira mangga teh teuing panginten milikna dasi di ku kaula mah loba adat ya kuda. Kakang Semar, ieu nu cobian. Eta kuda ngaranna Abrapuspa Atrapi dalang si panganteban ngaranna. Anehna satosna ditumpahkan ku Arjuna jadi hideng. Malahan eta kuda leungit asup kana panangan Arjuna. Netelakeun dalang si panganteban Abrapuspa anu watekna eta kuda tiasa ngamah jumantara. Istalna dina dampaleungeun kenca. Lajeng Dewa Soparta benu Arjuna aya naon kadiekeun kuda ih kapan milik kaula nu kaula milik kaula kadiekeun teu bisa Dewa Soparta asup ngabaju miraga sukma dateng salira Arjuna di harita Arjuna jenenganana Raden Soparta barang red ka Paiti Kidul Arjuna ningali hiji satria nuju menekung dina hanapeun tangkal kai. Dupi eta satria jenenganana Dewa Dananjaya. Nuju nungguan hiji mustika susumping karamelok sareng susumping kembang parijata. Anu watekna atas susumping tiasa ningali barang gaib. Nu ngajaibna eta susumping teu manjing kana cepilna Raden Dananjaya. Sapratanepun Raden Arjuna. Saha anjeun satria wani-wani nyampurkeun ka diri kula. Kaula pun Arjuna. Dupi salira kula Dewa Dananjaya keur naon salira di dieu kaula teh ye keur napaan pusaka susumping kembang parijata nu watekna bisa nempo barang gaib jeung pusaka susumping karamelok nah nganggo ditapaan ta ayeuna teh kaula teh keur buka tina tapak jigana bakal disambung poe isuk anehna susumping ieu teh daekeun manjing kana celik kula nya lamun anjeun butuh mah pek bae asal manjing di anjeun we tiasa dicobian mangga lajeng susumping dianggo ku Arjuna manjing saupamana kris manjing warangka Dewa Dananjaya lajeng benu ngandika saha jenengan anjeun nu teges kula Arjuna panuhun we kadiekeun dewe eta teh milik kaula. Is naon? Pan tadi cek anjeun janji kumaha? Ya, geus inget kayaknya Bang. Teu bisa kadiekeun deui. Ah nah, hambot lancalin ciruncat mulang. Pan ieu milik dunungan kuring. Bener, Kang. Ayeuna dok dipenta deui ulah kitu, hau. Kadiekeun teu bisa. Kurang ajar temenan dipasrahkeun salamet dipasrahkeun cilaka nya lamun kaula geus eleh gelut mah pek bae coba Dewa Dananjaya asup ngabaju miraga sukma kana wujudna Arjuna ti waktos harita jenenganana kak wentar
Raden Dananjaya saparantosna Dewa Dananjaya ngancik tina salirana Arjuna tiasa ningali teges kana ayana barang gaib yen netelakeun eta teh mangrupakeun nagara malah Arjuna ningali hiji tempat mangrupakeun jiga peristirahatan barang berai pantomuka aya putri geulis kawanti-wanti enah kabina-bina lucu tayana nuruban eta putri jenenganana Dewi Mintarsah Rayina Prabu Sapu Jagat Raja Amr barang ningali Arjuna kasepna nanding para batara lir Dewa Kamajaya Dewi Mintarsah katarik birahi ka pentang asmara lajeng ngangken ka Arjuna sareng para pawongan tabat Gusti tabat teuing wilujeng sumping Kang mangalingi di dia gerak saya yang ada heula aju nya ai milik jelema gede yo aya nu ngangken we geulis nama jiga dewek nya saha jenengan ngaran kaula teh Arjuna muga meninggali we kaula teh hoyong nginum manawi kagungan saya aya mangalingi aya Barang